Kamu Rohingya kok belum pulang-pulang? Saya nggak ada uang, Pak. Terus kumaha tuh ya meresahkan bae ya di Indonesia? Minta uang, Pak, buat ongkos. Gak ada, Pak Kadus juga lagi kararosong. Gimana saya mau pulang, Pak? Tenang, tenang. Tuh, di sana ada teman Pak Kadus. Yuk kita samperin. Mana? Yuk ikut. Tuh, lihat. Teman Pak Kadus. Banyak uangnya. Dia bos konter nih. Kita minta. Bos, Damang. Bang. Saya Pak Kadus. Iya bebengeutana juga tuak pantau ya. Anehnya. Aneh euy, saha? Perkara ningalinya. Karena ningali abi ge. Dia teh nu diusir Mau diusir di Myanmar. mau ke Myanmar. Pengungsi Tapi orang Rohingya. orang Myanmar di sana kan bodas. Ayo hideung. Nah, kan ieu mah ceritana jadi baheulana gitu. Aya naon teh istilahna nu ti Bangladesh. Gitu. Nilalang sakitu banget nah. Papareun. Oh, baru. Ieu teh kieu ya bosnya. Mak. Kan ieu teh si Rohingya teh geus meresahkan bae di lingkungan urang teh nya di Rancah teh. Ieu teh ku Pak Kadus teh harita geus titah mulang. Terus Cuma nu jadi masalahna bingung keur ongkos. Ieu teh jalan heula rek ka mana heula ieu? pulang ka Bisa Rohingya. ngomong sih ya? Bisa, cuma gitu terpatah-patah bisa. Bahasa Indonesia kamu ngomong. Sedikit. Karunya nya. Kasihan bos. Ya teh kieu ya bos, ek minta tulung. Cuma Ya teh kan si Rohingya teh da dirancah oge meresahkan gitunya. terus Ayeuna teh kieu ieu teh anu jadi masalahna ongkos keur balik. Tah, ya nama kieu we. sehingga daripada teu aman lemburnya. Bahkan berbicarana orang TP kemanusiaan gitu. Tama Manawian, bos biasa ngabantos. Alhamdulillah abi ge keng rezeki pisan nya. Oh, Alhamdulillah duka di mana-mana nama ya teh ujug-ujug aya saku we duit teh. Teuing ka mana duitna? jalah percaya. Teuing di mana duitna? Boteng teu ngoraha atuh nya. Seueur artos mah bos mah. Kinten-kinten sabaraha ieu? Ari eta mah abi teu ieu ning sawilasana. 100 cekap teh. Moal cekap atuh bos da kedah naik kitu kumaha ning. Oh, perahu katanya. Joget-joget wae kieu. Perahu naik laut. 200 cekap. Nah, sadayana we bos, sadayana eta. Sadayana ge aya 1 juta ieu. Tah, eta mah cekap. Tapi euy nya ulah ngarasakeun warga dieu. Da musingkeun bos. Sok atuh sing Nuhunnya. ieu nya. Mudah-mudahan sing kagentosan nu langkung-langkung. Da barang eta teh duit jeung setorkeun ka pamajikan. Bang kayak sok menang deui ya bos mah. Nya. Amin amin. Sing tereh nyandung. Nya. Hah, eta pisan teh. Nuhun nya. Siap. Naon dieu teh? Ah aing mah. Mau masuk mah kopi dia sok Moal. salaman sok. Yuk, nuhun bos. Siap, sami-sami. Bye. Bye. Well. Alhamdulillah 1 juta euy. Itu uang punya saya, Pak. Oh iya. Ya, nih. Masa 1, Pak? Terus mau berapa? Semuanya. Ih, enak aja karena harus ada komisi sama Pak Kadus. Ya udah bagi 2 nih biar adil. Nah, tapi pulang ya sana ya. Iya, makasih, Pak. Pulang, pergi. Meresahkan terus. Alhamdulillah. Milik mah di mana baik. Kali-kali gitu tah si Rohingya teh ulah musingkeun. Sakali-kali mah kudu ngahasilkeun.